Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna 'alallah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ru'i mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khususan. Wa ila ru'i masyayikhina wa masyayikhina khususan. Nas'alukallahumma an ta'fana biulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ru'i jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan ila ru'i abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Ilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil madinatil munawwarati. Ari eta bab mertelakeun padilah Madinah anu di sinari atau anu dicaak dino al munawwarah anu dicaangan. Halaman 322 dina kitab Bukhari. Wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah aidon deui. Qala ngadawu Abi Hurairah kana lapad qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala angqabil Madinah eta tetep di pirang-pirang tempat asupna Madinah malaikatun ari pirang-pirang malaikat la yadkhulu mual asup ha ka itu Madinah naon at-ta'un wabah penyakit walad dajjalu jeung mual asup dajjal. Padilah Madinah gaduh kaunggulan Madinah pedah naon pedah sanes datiah Madinah nah pedah Rasul we linggih di dinya jadi we kacanak agung.
keistimewaan Madinah itu mual kasupan taun teh al wabah wabah penyakit anu mun maut teh gitunya masal gitu. Taun mual kasupan dajjal sabab ala anqabil Madinah malaikat tiap-tiap pirang-pirang naon jalan masuk menuju Madinah dijaga ku malaikat. Dijaga ku malaikat. Jadi moal bisa lolos kadinya, moal bisa asup, dibentengi ku Allah ku melalui penjagaan malaikat. Itu Madinah. Keistimewaan anak itu. Moal aya jalan-jalan tikus moal gitu. Tiap-tiap jalan tikus gitu, jalan masuk rek pintu gerbang narik jalan tikusna itu teh naon? Dijaga ku malaikat. Panaelang dilarang mudiknya. Nu dilarang mudik teh lain jelema unggul tikus ge ulah. Sabab jalan-jalan ge namun dijagaan ya. Jalan-jalan tikus ge gitu. Moal da Madinah macam gitu. Dajjal moal, maksud dajjal nya teh al-kadzdzab, al-fattan. Nu loba bohongna, anu loba fitnah. Dajjal masihid dajjal sebab dajjal ciri akhir zaman, ciri kiamah itu turun dajjal. Kabeh diaprak tiap tempat nu aya di muka bumi selama 40 hari 40 malam. Kecuali Mekah Madinah moal. Sabab dina tiap pintu gerbang, tiap jalan tikus, jalan masuk menuju Madinah itu dijaga ku malaikat. Halaman 322. Qala ngadau Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al Madinatu ari Madinah kal kiri eta saperti songsong tukang panai. Tanfi ngabersihkeun Madinah khobathaha kana kokotorna Madinah. Wayan so'u sareng jadi bersih naon toibuha kalusanana itu Madinah. Madinah itu ibarat songsong nu aya di tukang panai. Tukang panai itu tukang bedog gitu nyeunan gitu. Merlukeun api gitu, merlukeun naon? Merlukeun seuneu nu badag. Supaya teu pareum kan ditiupan gitu kan. Ciga rek nyate gitu kan. Ditiupan. Dihihidan gitu. Cangkel modern di kipasan na nama pan gitu nyate ge ku kipas maniupna teh nu akhirna kokotor sok lamun urang niup songsong dina hawu gitu kan anu mulai redup mulai jadi lebu itu teh katiup kan gitu jadi sering bersih ruhak hungkul mun tukang panai teh mah gitu beusi dibeuleum gitu kan rupa-rupa beusi teh kadang aya tihiang, aya kokotor, beuleum gitu teh. Tiup ku songsong tah. Si debu-debuna nu kalalotorna, tihiangna harilang. Madinah pun seperti itu. Ngabersihan jelema Madinah. Mata katalah zaman kapungkur nu hijrah ka Madinah garing. Kitu kacarioskeun aya orang Arabi gitu kan. Ayang orang Arabi jadi santri baru dina halaman 322 na Bukhari. Jaa Arabiyun an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datang Arabi Arab kampung orang Bedawi ka Kanjeng Rasul fabaya'ahu alal Islam. Tuluy ku Rasul dibeat janji setia karena Islam masuk Islam di syahadatan janji Islam kamari beat teh gini gitu ulah musyrik, ulah zina, ulah ngabunuh gitu kan, ulah ngabohong. Santri baru maklum. Paja'ahu minal ghaddi mahmuman isukna datang deui ka Rasul nah muriang. Muriang eta jalma, gering, ku asup Islam teh kadang-kadang gering gitu kan. Biasa ngaran santri baru mah sakitu kan. Di imah pala teu aya naon kakak bohong ya 2 poe 3 poe saminggu budug aya we teh.
Ya seperti itu pesantren pun seperti itu, memilih orang-orang dah gitu anu teu kuat nu kurang tahan banting menyeta saminggu ge geus naon geus balik deui moal cios pesantren teh gitu. Aya we nabudug teh ya aya teh tuh gogoda gitu. Perkara nu teu dipika betah aya we. Ta zaman kapungkur ge kitu aya ti Rasul. Arabi memeluk Islam dibeat ku Rasul. Terus beres dibeat, wih kaenjingna gering gitu kan. Hayang bolai datang ka Rasul pakola akil nih usi Rasul bolaikeun lah nu kamari kami janji setia teh barudan kitu santri baru mau karek saminggu Pak Ustad bari dicabut deui ya pan kamari geus ijab qabul jeung janji pelajar wios lah abi mah ari eta mun pendaftaran wios ieu ge ngenta dibolaikeun nepi ka 3 kali ceuk Rasul moal nya Rasul ngantep seseorang jadi murtad deui gitu namanya Rasul teh al madinatu kalkir tanfi khobasaha wa yansau thayyibuha. Jadinya asbabul wurud nama itu. Madinah itu seperti songsong tukang panai. Bisa ngebersihkeun kana eta naon? Kana kokotor orang-orang nu teu balaleuneur di Madinah. Ibarat gitu kan. Sebagaimana songsong bisa ngabersihkeun kokotor-kokotor nu aya dina beusi, nu aya dina ruha. Biasa gitu kan santri baru teu betah 323 dina Sahih Bukhari an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Nabi kana lapad ma ari tempat baina baiti nu tetep ma antara bumi kami wa minbari jeung minbar kami raudhatun eta saperti taman min riyadil jannati tina sapalih pirang-pirang taman surga wa minbari sareng ari mimbar kami ala haudi eta tetep di luhureun talaga kami saur Rasul ari tempat nu aya antara bumi kami bumi Siti Aisyah teh nu ayeuna mah diangge makom Rasul Abu Bakar Umar tah eta teh bumi Rasul eta teh nya salega-legana geus oke hiji tempat dipake ngubur 3 jalmi paling sabaraha 2 kali 3 paling ge moal buat pokokna mah sok jalma 3 dikubur tas ageng gitu bumi Rasul teh bumi Siti Aisyah teh alit tapi udah bahagia rumah tangga na Rasul sehingga Rasul baiti jannati rumah tanggaku adalah surgaku dah henteu dijamin kebahagiaanku pedah lega iman tah antara bumi kami bumi Siti Aisyah teh anu kadienakeun diangge makom Rasul ketika Rasul pupus teh ihtilaf para sahabat dikubur di mana cek sebagian di anu cek sebagian di anu surah Abu Bakar kami kantos nguping Rasul ngadauh bahwa Nabi mamun maot teh di tempat di pundut nyawana we di mana ternyata kapan di pundut nyawana di bumi Aisyah nya dimakomkeun di dinya telami tidinya sekitar 2 tahunan gitu pamitu lepat disusul ku Abu Bakar didinya jadi bumi Aisyah teh sareng makam duaan nalika Umar ditusuk gitu kan kana nya ditusuk umat teh kusaha Abu Lu'lu teu langsung pupus Sayyidina Umar teh biasa teu damang heula beberapa hari wawartos ka Ibnu Umar ka Abdullah bin Umar mun bahasa urang mah ujang wartoskeun ka Siti Aisyah mamanawianan di Widian naon di Widian nya wartoskeun bapak mun maot hoyong dikubur sareng sahabat bapak dua sahabat bapak Rasul sareng Abu Bakar giridi tapi lamun teh mah teu diidinan mah wios tah ti harita Ibnu Umar deh wawartos widi ka Siti Aisyah saur Siti Aisyah sabenerna mah ieu teh jatah kami tapi keunah sakalieun jang Umar mah mangga
Tah tidinya jadi we tiluan. Asalna mah Siti Aisyah teh mun di bumi eta biasa we mun teu ngange jilbab teh mah biasa. Ti saprak Umar dikubur di dinya mah kararagok. Make pipiding gitu da Umar batur gitu. Sareng eta teh kapantos kaprediksi. Terus aya sinyal ti awalna ketika Rasul nuju niis di hiji sumur sampean di kana sumurkeun gitu niis. Torojol we harita teh nu jadi satpam teh ada di kebon upami teu lepat nu jadi satpam teh Abi Musa Al-Asy'ari upami teu lepat. Torojol Abu Bakar. Gusti Rasul itu aya Abu Bakar. Nya ka dieu we ka dieu. Sok widian lebet Abu Bakar. Sok Abu Bakar anclomkeun sampean dinya jeung Rasul duaan kieu. Niis gitu ka di sumur. Teu lami torojol deui Umar. Gusti Rasul saur satpam teh Abi Musa Al-Asy'ari pamit lepat satpam teh. Penjaga nanti Gusti Rasul aya Umar. Nya ka dieu. Sok. Aya keneh mah sok Umar sok asupkeun ka dinya. Tiluan we teh dina sumur eta. Gitu. Nu katilu torojol Utsman bin Affan. Gusti Rasul itu aya Utsman bin Affan. Kumaha atuh nya ka dieu. Tapi da moal mahi nya Utsman bin Affan mah di belah ditu, sumur belah ditu beda misah sumur. Tah sahabat anu ngadugikeun ieu hadis ditaros ku sahabat nu sanes. Sahabat ben tabiin nya sana mina teh Sa'id bin Musayyab pami teu lepat minantu Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyab kan sanes sahabat tapi tabiin. Cik ulama nu sanes teh prediksi anjeun takwilan anjeun tentang hadis ieu naon? Dijawab we cek rawi nanti kami nakwil bahwa si hadis teh sinyal bahwa nutilu mah dimakamkeunana bakal satempat. Abu Bakar, Umar, Utsman satempat di bumi Siti Aisyah nu ayeuna. Utsman bin Affan mah dibake belah kiri Masjid Nabawi, misah takwilanana eta. Sabab harita ge keur niis beakeun tempat Utsman bin Affan. Tah ma baina baiti tempat antara bumi kami wa minbari sareng mimbar kami, mimbar Rasul itu adalah raudhatun min riyadil jannah, seperti taman tina pirang-pirang taman surga. Dina pada naon? Hiji fi nuzulir rahmat wa husulis sa'adah. Dina pada turuna rahmat jeung hasilna kabagiaan. Bima yahsulu min mulazamati dzikri la siyaman fi ahdin nabiyyi cenah kitu nasarahna. Dina pada raudhah eta teh raudhah tempat antara bumi kami jeung mimbar kami itu seperti raudhah taman tina sapalih taman surga. Dina pada turun rahmat jeung hasilna kabagiaan kusabab perkara nu hasil tina urang terus menerus dikir terutama di zaman Nabi harita. Nomor kedua, maksud raudhatun min riyadil jannah adalah annal ibadah fiha tuaddi ilal jannah. Ibadah di eta tempat itu matak ngadatangkeun, matak ngadorong masuk ke surga. Matak karaudhah teh itu apa buru-buru jelema. Sabab eta kabita penafsiran nu kadua mah mun ibadah di dinya teh matak ngadatangkeun ngamistikeun masuk ka surga. Da alit raudhah sekitar 22 kali 15 meter. Lah pokona mun ka ditu ngaran raudhah mah mun nu sejen karpet beureum tah raudhah mah karpet hejo eta teh gitu. Ade pahili. Eta luar biasa eta kalebet maqamul ijabah, tempat anu memang mun urang ngaduan dinya teh diijabah. Ngan eta teh apan paribut-ribut pas sedek-sedek gitu. Anu pinter mah lain itu kan ngantri eta teh nya salat di dinya. Ngadu ae ngangkat leungeun diusir eta teh ngantri batur ge ka dinya. Kuring mah baheula teh kitu da salat tahiyat. Assalamualaikum teu tengok kiri tengok kanan kieu baru kana
keur tahiyat keneh sanang nu ngaduaan. Panu sajenna tadi haling-halingkeun itu dihaling-halingkeun. Dihaling-halingkeun. Kumaha tuh ningali paling 5 menit eserkeun deui gitu aku askar sekali sewang ban gitu. Aduh maning hese ka dinya na gitu. Ya salat assalamualaikum mereka doa adalah langsung dieserkeun. Henteu da assalamualaikum henteu kudu tengok kiri tengok kanan ge jadi ieu lain. Assalamualaikum. Di dinya ngadoa gitu. Lain-lain ting salatnya bener. Eta teh parabuh teh 22 kali 15 meter kirang langkung itu gitu. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara mimbar kami, mimbar Rasul pergi khutbah sareng bumi Rasul. Jadi raudhah teh bumi Rasul. Teras raudhah, ujung raudhah dirinya mimbar Rasul. Nu mana mimbar eta teh kapungkurna mah gitu palapah korma dina Johar Tauhid gini aya dina betwa mujizatuhu katsiratun guror minha kalamullahi mujizul bashar. Peda Rasul satu acan dipangdamelkeun naon pangdamelkeun mimbar pikeun khutbah ti ibu-ibu eta teh urang Ansor upami telepat tukang material mah urang mah tukang bas gitu kan gaduh anak buah ini tukang kayu gitu. Gusti Rasul wios ku abdi pangdamelkeun mimbar da hawatos Rasul upami khutbah teh dina palapah korma nya cek Rasul teh mangga. Singkat cerita beres mimbar dicanap dipernahkeun di masjid. Rasul biasana khutbah teh dina palapah korma. Geserkeun ku Rasul teh jadi ngalih Rasul lain mah khutbahna teh. Kana mimbar baru da eta palapah korma teh ceuri. Kadangu ku jelma ku sahabat nu aya di masjid. Mutawatir hadisnya ciri mutawatir loba nu ngadangukeunana loba nu nyaksikeunana ku Rasul digabrug ku Rasul ditangkep seperti nangkepna seorang ibu kanu jadi anakna repeh tah budak palapah korma teh ditaros ku Rasul teh ieu anjeun pilihan aya 2 hiji sanajan geus garing palapah korma ku kami rek dipelakeun di kebon engke bakal tumbuh baru anjeun dedeganana baru akarna baru daun, buah, bermanfaat yang orang lain. Atau pilihan kedua, keun ku kami rek dikubur anjeun di pelakeunana di taman surga, moal di taman dunia, moal di kebon wae di dunia. Da eta palapah korma ngajawab, Gusti mun basa urang mah wios abdi mah dipelakeun di kebon nu aya di surga we. Supados dia lapang pahat ku wali-wali Gusti ku kakasih Allah nya cek Rasul teh marentah ka sahabat eta palapah korma dikubur di bawah mimbar mimbar nu ayeuna jadi mun digali mah eta teh mimbar nu ayeuna teh aya di handapna teh gitu. Maka Imam Hasan mah upami ngadangu hadis ieu teh sok nangis. Hei hamba-hamba Allah ieu palapah korma nangis rindu ka Rasul. Nah anjeun mah nya teu rindu ka Rasul kan gitu. Tadi hanapeun mimbar nu ayeuna teh aya palapah korma nu baheula nu dipelakeun eta. Jadi intina mah raudhah itu posisina antara bumi Rasul makam Rasul nu ayeuna. Raudhah tanya ujungna mimbar. Tapi mimbarnya termasuk raudhah kene. Itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Sebagian atau seperti taman tina taman-taman surga dina pada turunna rahmat jeung kabagiaan ku perkara nu hasil peda urang ngamulazamah terus menerus dikir di dinya utamina komo zaman Rasul baheula. Nu kadua ibadah di eta tempat matak ngadatangkeun ngadorong ka pelakuna menuju surga matak parebut ka dinya. 322 an Abi Hurairah katampi wa min bari ala hodi itu tajan sareng ari mimbar kami nu ieu ala hodi eta aya di luhureun haud kami maksudna ayun qalu yaumal qiyamah payun sobu alal haud mimbar kami nu ieu engke bakal dipindahkeun dina poe kiamah teh bakal berada di atas talaga kami pan di akhirat teh Rasul teh gaduh naon gaduh talaga
jika jama-jama kehausan gitu kan ngenta syafaat hayang ngaleut teu bisa jalma-jalma nginum maut itu teman seprit teman aqua maksudnya teman cai gitu kan persiapan maut gitu di ditu kehausan gitu kan amal di ditu manu ngaruhna setiap jama mukmin insyaallah kecuali nu koret eta mah moal nu koret mah moal dibere naon nginum tina talaga tah mimbar kami nu ieu bakal dipindahkeun ku Allah jaga disimpen dina luhureun talaga kami engke jaga ieu Rasul teh calik luhureun mimbar eta engke mah kitu luhureun talaga teh bari naon meureunnan masihan cai leuteun nu ngaleut tina haud Rasul moal dahaga salawas halaman 322 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah anna Rasulullah sayasuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul kana lafaz innal imana sayasuna iman layak rizu eta yakin kumpul itu iman ilal madinati ka Madinah kama ta'rizu seperti kumpul naon al hayatu orai ila hujriha kana liangna itu hayat iman teh bakal kumpul ka Madinah seperti kumpulna orai kana liangna di zaman Rasul dugi ka zaman ayeuna dugi ka zaman akhir zaman Rasul gitu kan jalma daratang ka Madinah rek naon rek taklim aya kalana tamu utusan Abdul Qais gitu kapan datang ke Madinah gitu rek naroskeun naon hukum Rasul mumpung abdi di dieu abdi teh da perwakilan di lemur sok parentah abdi naon kudu dilaksanakeun naon larangan ulah pesen Rasul Malik bin Huwairits gini ngantung lu pernah diklat 20 hari 20 malam beserta para pemuda gitu kan karumpul Madinah itu tempat pananyaan gitu kan pusat ilmu atuh kadienakeun dina zaman sahabat zaman tabiin gitu Madinah itu pusat ilmu pusat keimanan daratang jalma kadinya naon rek iktida nuturkeun rek guru ka sahabat guru ka tabiin Imam Malik pan ulama Madinah eta wah rame ka cida Imam Malik mah gitu kan terkenal alim seorang alim di Madinah Imam Malik tuh jadi karumpul di dinya gitu kan atuh ayeuna tos teu araya rasulna sahabat tabiin tatape ngarariung di dinya iman teh naon jama-jama ziarah nu haji nu umroh kita kumpul di Madinah termasuk jaga nalika akhir zaman ketika Dajjal ngalalana ngaprak salam dunia kakeunaan fitnah Dajjal tah ka Madinah kan moal asup jadi iman itu kumpul di Madinah seperti kumpulna orai kana liangna bahkan ieu hadis teh pami telepat di serat di raudhah innal iman layak rizu ilal Madinah kama tarizul hayat ila hujriha di raudhah teh aya pami telepat duka aya itu tulisan eta halaman 322 keneh an Abi Sa'id katampi ti Abi Sa'id radhiyallahu mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abi Sa'id qala ngadawu Abi Sa'id samiatu ngadangu kami an nabiya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari ngucap Nabi la yaqidu moal nipu atau moal ngamaksud goreng ahlal madinati ka ahli Madinah ka penduduk Madinah saahadun hiji jalma ilan ma'a kajaba ancur ahad kamayan mau seperti ancur naon almilhu uyah bil ma'i dina cai sawai jama nu ngamaksud goreng ka penduduk Madinah pasti moal berhasil pasti hancur duluan dihancurkeun ku Allah teu beda seperti hancurna uyah kana cai hok uyah kacayan we TS tanu ngamaksud goreng ka penduduk Madinah kitu ieu istimewana Madinah
halaman 323 an Anasin katampi ti Anas radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Anas anin Nabi katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh Nabi kana lapan Allahumma ya Allah ij'al muga ngajadikeun Gusti bil Madinati ka Madinah di apae ma kana 2 tikel barokah ja'alta nu geus ngajadikeun Gusti bi Makkah ka Makkah minal barokati nyatana tina kabarokahan barokah naon aya min barokati dunya cenah gitu barokah dunya masih kene ngajelaskeun kaistimewaan Madinah saur Anas bin Malik Rasul kantos ngadua ka Allah ya Allah mudah-mudahan Gusti ngajadikeun Madinah itu barokahna 2 lipat kota Mekah. Ari Mekah mah puguh barokah. Barokah di mana? Barokah atas doa Nabi Ibrahim. Panjang dongeng nana Sahih Bukhari eta Nabi Ibrahim ketika ngantun non ninggalkeun Siti Hajar sareng Nabi Ismail gitu kan. Singkat cerita we Nabi Ibrahim teh ngaduakeun ka qabilah Jurhum. Qabilah Jurhum teh haritapan di Mekah teh dekeun Ka'bah teh usah saha. Iwal ti Siti Hajar sareng naon? Nabi Ismail hungkul duaan. Aya qabilah Jurhum kadinya gitu mukim di dinya. Kadieunnakeun Nabi Ismail nikah ka qabilah Jurhum kan. Dilongok ku Nabi Ibrahim gitu kan. Dilongok pamajikan ka hiji mah teu bener gitu kan. Ketika ditanya ku Nabi Ibrahim teh, kumaha ka mana salaki anjeun? Salaki kuning teh keur usaha, keur kasab, keur moro. Kumaha dahareun anjeun nyaeta? Liuk eueuh ragap teu aya, isuk dahar isuk teu sore. Jadi kekurangan rumah tangga we ka batur. Diobrolkeun ka tamu teh gitu. Oh, cenah aki teh teh Pak, teu terangeun eta teh Nabi Ibrahim itu mertuana. Arek uih we abdi mah aki mah permios hiji titip salam ka salaki anjeun nu kadua ganti Bang Barung Panto kan gitu. Wih Nabi Ibrahim teu lami Nabi Ismail tina nyabana duka moro duka tos di mana itu ka bumi ieu siga aya tamu muhun saha sebutkeun sifatan-sifatanana Nabi Ismail mah tos curiga eta teh Nabi Ibrahim gitu kan. Pesen naon sugan nitip salam kangge anjeun nu kadua ganti Bang Barung Panto. Oh, saur Nabi Ismail teh anjeun kudu dicere gitu. Maksud Bang Barung Panto teh pamajikan, ganti pamajikan. Nikah deui Nabi Ismail teh ka qabilah Jurhum keneh gitu. Tah tina nu kadua ieu cikal bakal turunan ka Kanjeng Rasul ka handap. Sanes tina nu kahiji. Nu kadua mah sae dilongok deui ku Nabi Ibrahim teh. Disuguhan, dibagiakeun, diobrolkeun anu saena unggul gitu. Abdi teh Nabi Ibrahim teh ieu teh bari uih we malam hiji dititip salam nu kadua naon nu kadua tong diganti Bang Barung Panto ieu mah maksudna angerkeun pamajikan nu kadua mah eta gitu ngaduakeun Nabi Ibrahim kumaha duana kulantaran tadi nu saena hungkul makmur gitu kan bahagia sejahtera rumah tangga teh didoakeun Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Ya Allah berkahan qabilah Jurhum, penduduk Mekah asli didinya. Naon barokah naon? Fil lahmi dina daging wal ma'i jeung dina cai. Insyaallah di Mekah moal kakurangan daging. Insyaallah di Mekah moal kakurangan cai susu. Insyaallah di Mekah moal kakurangan cai jam-jam. Doa Nabi Ibrahim Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Tak Kanjeng Rasul Madinah hijrah di Mekah ke Madinah mungkin belum tentu ada barokah nyuhunkeun ka Allah ya Allah jadikeun ku Gusti kota Madinah barokahna 2 lipateun kota Mekah mawi Mekah barokah atas doa Nabi Ibrahim Madinah pun barokah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barokah dunia barokah akhirat barokah dunia kumaha eta Rasul kantos ngadua deui Allahumma barik lana fi so'ina wa muddina ngadua Rasul ya Allah muga Gusti ngaberkahan kana sok abdi sadaya kana mud abdi sadaya takaran makanan maksudna insyaallah sasok sak mud
tuangan dituang di Madinah cukup, ketika di tempat saja mau cukup. Nah ini naon eta teh barokah. Kitu tah barokah dunia teh. Lamun teh mah saso teh sabaraha bari opat mud gitu kan. Nya. Pokoknya marek rek mud, mudah-mudahan ku Gusti orang Madinah, mud orang Madinah dibarokahan. Dina hartos mun dahar saso atau samud. Saso mah menyaku sorangan gitu. Maksudnya inti namun barang dahar di dinya saeutik. Insyaallah cukup. Di mana di tempat saja belum tentu cukup. Itu barokah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika santri barokah di pesantren sok. Santri misalnya aya sabaraha, aya 100 tuluy masak eta teh kan biasana eta teh kaya-kaya 11 kuduaan gitu nu patrol nya 11 kuduaan sok ente masak sorangan jadi bubur moal mahi nya gitu kan nu patrol sabaraha aya santri sabaraha mun teh 100 50 naon 50 gelas nyesa itu tuh barokah itu ngaranna eta sok ku sorangan ayeuna masak duaan sagelas bubur gitu jeung teu mahi deui gitu jeung teu mahi deui gitu kan barokah gitu barokah barokah mah da bingung tuh barokah mah teu naon atuh kadang teu masuk logika gitu namina ge barokah. Insya Allah barokah atas doa Rasul ya tadi Madinah, makanan urusan dunia naon we gitu. Itu sak mudahareun di Madinah bisa cukup gitu. Di Batan anu sejen moal mahi gitu. Tapi cenah eta teh kitu sote baheula cenah eta teh. Zaman Rasul duka ayeuna mah gitu wallahu alam gitu. Mun rek praktekeun ternyata geuningan. Henteu geuningan ayeuna mah anger we di ditu teh jadi naon? Jadi gemul misalnya jadi temahi nya lain berarti salah hadis paling keliru memaknai hadis bisa we oh barokah teh zaman Rasul kapungur ayeuna mah jadi ngurangan barokahna da sabab misalnya gitu da pendudukna loba Wahabi misalnya gitu kan bisa wae kan seperti gitu. Jadi ulah nyalahkeun Quran paling nyalahkeun mah penafsiran tina Quran ulah nyalahkeun kana hadis paling nu disalahkeun mah penafsiran urang memahami hadisna sabab Quran hadis mah pasti bener. Tak salah kena penafsiran anak. Seperti kieu nu tadi Madinah moal kakeunaan ku taun penyakit menular mati massal jeung moal kasupan dajjal. Ternyata usum corona misalnya di Madinah loba korbana misalnya. Oh berarti hadis teh salah. Tak ulah kitu. Mungkin wae harita mah zaman Rasul, ayeuna mah teu aya jaminan karena loba pamaisiatan misalnya gitu. Antes teh. Panu tadi ke Madinah teh mau asup taun hege usum corona kasieunaan tuh padahal orang pemerintahan Arab Saudi guruna teu kasieunaan berarti tidak mau asup taun gitu kan. Nah, tapi anger we protokol kesehatan ketat, haji umroh tutup heula gitu kan. Ya bisi terjadi engke akhirna nyalahkeun hadis. Kucuk hadis mau asup taun teh kan wabah. Al wabah tadi nasarahna. Wabah nu kaditu nimbulkeun penyakit menular anu cepat mati nanti loba gitu eta ngaranna taun. Hege mentang-mentang aya hadis ieu bebaslah haji umroh oge hege loba anu korban nyalahkeun we hadis kitu tungtungna teh. Padahal mungkin keliru mah dina nafsiran hadisna. Tiasa we oh harita dijamin mah moal aya taun zaman Rasul. Zaman ayeuna mah teu aya jaminan. Da sabab teu diterangkeun ila yaumil kiamah bisa gitu kan dina hadisan teu ila yaumil kiamah da teu salah hadisna mungkin urang nu memahami anu kaliru tah mun aya ayat aya hadis dipahami ku urang ternyata lepat ulah nyalahkeun Quran hadis mungkin urang penafsiran nu salah gitu entah nerangkeun Quran nerangkeun hadis tetapi orang teh cek imam anu mah da gitu tah cek imam anu mah anu senang mikiran anjeunna ternyata hek salah teu sesuai jeung bukti berarti kasalahkeun imamna moal Qur'anna moal hadisna nganti teh ceuk kiai anu teh tina hadis teh kieu ternyata dibuktikeun teh salah pan lamun urangna nyebutkeun kamaqala ulama anu memahami hadis teh kieu ternyata salah berarti lain salah hadis halah ulama na berarti kan gitu
Entah kulahna naon teh cekuran oge cek hadis oge tah gitu bisa salah makna teu sesuai kecek batur teh naon geuningan tuh Islam teh bohong seperti gini sajalma anu tiap subuh memakan korma ajwah maka lam yadurro maka naon moal ngamadaratkeun dina eta poe racun jeung naon deui racun sihir wah asal tiap subuh memakan korma ajwah 7 butir korma ajwah dijamin poe eta moal kena racun moal kena sihir kan eta ngamanaan kumaha gitu ketika pulgar kurang dibahas cek kafir teh sok atuh tang nginum racun sok tapi nginum ngadahar heula korma 7 sok efek teh ngadahar ya korma 7 nginum racun glepek teh tuh hadis teh salah geuning pan jadi gitu hah kan bisa wae eta teh zaman Rasul kapungkur zaman ayeuna mah kulantaran kormana geus dimodif di kitu di kieu kan bisa wae kan gitu jadi teu asli atau barokah nu sempurna teh zaman Rasul jalan ayeuna ngurangan barokahna da sabab naon penghunina loba maksiat misalkan bisa wae gitu kartos teh kayak bisa ditantang ku kafir cenah ceuk ajaran Nabi anjeun dina hadis anu sahih Bukhari jilid 4 eta teh setiap sajama nu tiap waktu subuh memakan korma ajwah 7 maka terbebas poe eta tina racun jeung sihir kecek aya tantangan di jalma kafir teh misalna tah ieu aya racun ieu aya korma ajwah sok bener teu urang teh dites kitu embung berarti bohong hayang memaksakeun efek teh paeh tuh hadis salah geuningan gitu jadi butuh penafsiran ulama ketika salah teh berarti salah prediksi mah lain hadisna bisa wae naon oh eta mah korma ajwah nu zaman Rasul lain nu zaman ayeuna kan bisa wae ngamanana kitu bisa wae gitu halaman 323 wa min du'aihi jeung eta tetep tina sapalih doa na Kanjeng Nabi ari lapad Allahumma ya Allah habib muga mere nah tuh muga mika cintakeun muga ngaresepkeun Gusti ilaina ka abdi sadaya al madinata ka Madinah kahubina saperti mika cintana abdi sadaya makata ka Mekah au asadda atawa leuwih banget Allahumma ya Allah barik muga ngaberkahan Gusti lana ka abdi sadaya fi soina dina sokna abdi sadaya wa fi mudina jeung dina mud abdi sadaya mud Madinah sok Madinah wa sahih jeung muga nyageurkeun Gusti ha ka Madinah lana pikeun abdi sadaya wangkul jeung muga mindahkeun Gusti ummaha kana panyakit panasna Madinah atau kana panyakit muriangna Madinah ilal juhpati ka juhpah qalat ngadawuh sa Aisyah radhiyallahu muga mikaridho sallallahu Allah anha ti Aisyah kana lapad wa qadimna jeung datang abdi sadaya al Madinata ka Madinah hijrah maksudna wahia bari ari Madinah au baul ardi eta anu loba anu pangloba panyakitna bumi au bau ardillah gitu eta anu pang leuwih lobana panyakit di bumi Allah. Qalat ngadau Aisyah pakanat maka bukti non buthanu walungan buthan atawa wadi itu non lembah but naon buthanu lembah buthan rek walungan buthan he dina lembah ya walungananan gitu yajri eta ngocorkeun buthan najlan kana cai anu robah takni ngamaksud Aisyah ma'an ajinan kana cai anu robah wa kana sareng bukti sa Abu Bakrin Abu Bakar idza akhadzat eta di mana-mana tumerap
hu ka Abu Bakar non alhumma panas muriang. Yaqulu tangucap Abu Bakar kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min ciraki na'lihi. Kullu mri'in ari setiap jalma musabbahun aya dua logatna musabbahun teh dina kitab Sindi teh Bukhari gigirna. Musabbahun teh logat kahiji mah diucapkeun selamat pagi. Ae yuqalu lahu an'ama sobahan. Ae tegasna yuqalu dicaritakeun lahu kajama naon an'ama sobahan lapad an'ama mere nikmat Allah sobahan dina waktu subuh-subuh mun urang mah selamat pagi. Bisa deui nu kadua ao yusqa subuhahu atawa yusqa dibere inum jalma subuhahu dina waktu subuhna jalma wa huwa ari subuh eta surbul godat minuman pagi-pagi. Geus logat mah lah musabbahun eta anu diucapkeun selamat pagi hiji. Nu kadua eta nu dibere minuman dina waktu subuh. Yuqalu lahu an ama sobahan au yusqa subuhahu wa huwa syurbul godat fi ahlihi di keluargana imriin wal mautu sareng ari maut adna eta leuwih deukeut min syiraki na'lihi tibatan tali sendalna itu imriin wa kana sareng bukti sabilalun Bilal idza uqli'a eta di mana-mana dicabut anhu ti Bilal non alhuma panas muriang dicabut teh dicageurkeun yarpa'u tah narikeun itu Bilal akira tahu kana sorak bari nangisna itu Bilal kana sorak bari nangisna Bilal wa yaqulu sareng ngucap itu Bilal kana lapad Allah laita syi'ri hal abitanna lailatan biwadin wa hauli idkhirun wa jalilun wahal aridan yauman miyaha majinnatin wahal yabduna li syamatun wa tafilu ala ingat laita hayang teuing naon syi'ri kanyaho kami hal naha abitanna bisa meuting saestuna kami lailatan dina hiji malam biwadin di hiji lembah wa hauli bari eta tetep di satu sakurilingeun kami idkhirun ari jukut idkhir wa jalilun jeung jukut jalil ari idkhir teh jiga eurih gitu kan wahal jeung naha aridan bisa datang kami yauman dina hiji poe miyaha majinnatin kana pirang-pirang tanah kana pirang-pirang cai di tanah Majinnah wahal jeung nah ya beduna bakal pertela lipikeun kami naon Syamatun gunung Syamah wa Tofilun jeung gunung Tofil tina sapalih doa Rasul adalah Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina makkata au asyadda. Ya Allah, muga Gusti masihan rasa cinta ka abdi. Cinta mencintai tanah air Madinah sebagaimana Gusti masihan rasa cinta ka abdi ka tanah air abdi nu namina Mekah.
Ieu teh dalil cinta tanah air. Rasul pun mencintai tanah airnya sendiri. Asalnya di Mekah Rasul, Pak. Tanah kelahiran. Tanah air nak Mekah. Madinah pamumaraan Rasul dah hijrah. Ngaran-ngaran di pamumaraan teu betah beda jeung di lembur asli. Ya Allah pasian abdi rasa betah, rasa cinta ka lembur abdi nu baru pamumaraan abdi nyaeta Madinah seperti Gusti parantos mika cinta ka abdi ka tanah kelahiran abdi nyaeta nu ngaran Mekah. Ngadua gitu eta teh. Matak ulama NU mah menganjurkan hubbul waton minal iman ti dieu tah landasanana. Memang secara hadis teu aya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbul waton minal iman teu aya na hadisna. Ngan makna tina hadis mah aya ieu Allahumma habbib ilainal madinah kahubbina makkah. Ya lal waton geuning naon? Sok urang disada. Sok disada tong nunutan eta nunutan tah tanu sekolah di NU sok. Cen sekolah di NU eta. Sok ya lal waton hubul waton minal iman wala takun sakitu eta mah nunutan teuing eta. Itu kata lalar sekolah di NU eta mah. Kata lalar carekan gitu kepala sekolahna. Tidinya eta teh ulah pajarkeun naon? Ieu mah urang cicing di Indonesia benci ka lembur sorangan teh kumaha? Bom lembur sorangan. Aneh, ngaku umat Rasul. Ngaku jihad fisabilillah. Fisabilillah naon eta? Mang pirang-pirang jalan hayang dikegepan ku bidadari bisa. Maot keur ngaji dikegepan ku bidadari. Eta yang pintas hayang ka surga mau ngamal soleh, yang bunuh diri bom gitu kan. Konyol eta mah. Da sabab ngabadaratkeun ka batur. Muslim nu sampurna adalah ketika orang lain salamat tina letah jeung tina leungeunna. Komo tina bomna mah gitu kan. Eta dangkal pemahamanana eta. Rasul sendiri mencintai tanah air. Buktina iya doana. Pan jamaah mah geus naon atuh geus cinta ka tanah air sorangan daena mah. Ongko cicing di Indonesia tapi nganggo goreng Indonesia. Cik atuh lamun kitu mah kabur ulah. Jadi warga negara Indonesia sok. Amerika atuh ari geuleuh mah gitu ka Indonesia. Bebener sok bebener. Nu nyinyir mah kaum nyinyir gitu kan. Cenah loba kekurangan di Indonesia nya wajar we sok omean gitu kan omean ku sararea. Ngaku umat Rasul ngadua teh eta tanamkeun kecintaan ka tanah air. Ya Allah berikanlah aku rasa cinta kepada lembur yang kedua mencegah mah gitu Madinah lembur pamumaraan sebagaimana engkau memberikan rasa cinta kepadaku terhadap tanah kelahiranku yaitu Mekah. Pan urangnya gitu kan. Allahumma habib ilaina tasikmalaya kahubina hubbud dunya. Pan Sukabumi teh hubud dunya lihat. Bahasa Arabna tuh ganti. Allahumma habib ilaina tasikmalaya kahubbina hubbid dunya. Kahubbina Sukabumi raya beneran gitu. Au asadda. Ya Allah pasian rasa abdi cinta ke daerah Tasikmalaya sebagaimana abdi minta cinta ke tanah kelahiran yaitu Sukabumi. Au asadda atau leuwih ka Tasikmalaya. Kan gitu beneran doa. Nu garing teh gitu santri-santri zaman Rasul gitu. Teu betah di pamumaraan gitu. Itu Pak Ustad ieu teh nya teh urang kali teh bade dicanak. Ulah cek Rasul ge baheula ulah dicanak gitu kan. Abdi mah janji pelajar teh wios teh mah moal janten rek bolai ye mas santren. Ulah bolai da Rasul ge geus harita geuningan aya jamaah masuk Islam geuningan rek naon deui. Rek kembali deui ka kakupuran. Ulah cek Rasul teh. Da kumaha atuh da teu damang abdi mah keun urang doakeun gitu ai santri urang mana gitu ai santri urang Gunung Tanjung ya sami we gitu
Allahumma habib ilaina gitu sabilil huda sabilal huda kahubina Gunung Tanjung gitu pan ame betah di dieu leuwih betah di dieu gitu ngaran di Pamurahan Matara betah sok ingat doa ka baheula keur mimiti pasantren tahun 86 teu betah da dipaksa ku kolot aya pasantren teh baheula mah gitu di pasantren teu betah gitu aing ngaran geus di pasantren balik ka lemur geuningan sok kagok ulin teh jeung babaturan teh batur ge kagokeun di imah jadi teu betah tungteuna mah eta ini sapa panjang jalan cicing heula di sawah ngadoa teh ya Allah upami abdi ka pasantren pasian abdi rasa betah di pasantren namun abdi uih ka bumi sing di pasian rasa betah di bumi eta doa baheula gitu salah doa teh nya hah kunaon abdi teh rasa abdi betah di pasantren sing lebih daripada betah di da can ngaji bohore ban baheula mah ingat keneh eta teh di Nagalengan ngaduan teh bari ceurik gitu diceurik da sieun ku kolot teh geuningan gitu kan untung boga rasa sieun ku kolot bener gitu geuat gitu mun mulang teh kudu init deui gitu galak gitu bing sieun ku kolot ditu teu betah pas mulang ka imah ternyata dengan babaturan ge jara rawuh geuning urang kagok itu kagok muntah kadoaan teh gitu ya Allah pami abdi angkat ka pasantren sing pasian rasa betah di pasantren ngan mun abdi uih ka bumi sing di pasian rasa betah di bumi aduh eta doa keur budak eta mah da Allahumma barik lana fi so'ina wa fi mutina ya Allah berkahan ukuran takaran leteran penso mud kami nu aya di Madinah nu tadi teh manana sakmud di Madinah bisa mahi itu ketika sakmud dahar di luar Madinah teu bisa mahi saso makanan di Madinah bisa mahi di luar Madinah itu teu mahi tapi eta bisa kemungkinan kieu barokah soteh mahi soteh zaman Rasul kapungkur zaman ayeuna misalnya teu mahi-mahi boros di ditu teh mungkin henteu lepat hadis ngan urang ngamanana meureunnan oh barokah teh eta mah zaman Rasul ayeuna mah ngurangan barokahna bisa wae terjadi gitu mungkin wae pikeun Allah menyebut barokah teh nya mungkin lamun geus teu ariman geus teu tarakwa pan kuncina barokah teh naon iman jeung takwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard andekan penduduk hiji lembur hiji daerah hiji negara iman jeung takwa la fatahna alaihim kami bakal dibukakeun keran-keran barokah di langit jeung di bumi mungkin wae ayeuna teu barokah mungkin geus teu tarakwa da araba ayeuna malin araba heula araba ayeuna malin araba heula tempat hiburan ge sami we di Madinah di Jeddah bebas juga di Jakarta gitu kan nyaleung di makom di tanah haramna Mekah Madinah caket Masjid Nabawi mah insyaallah rada dijamin kan sekitar eta da ai Mekah Arab Saudi teh teu tanah haram sadayana aya batasna di Madinah aya batasna di Mekah aya batasna luar ti eta mah tanah halal biasa juga di urang tah mungkin hilangna saeutik barokah gitu kan di Mekah meureun eta geus teu tarakwa da hayang barokah mah kudu iman kudu bertakwa ceuk Allah eta na Quran wa sahiha muga Gusti ngadamangkeun ka Madinah teh lembur nu loba panyakit Madinah mugi Gusti damangkeun Madinah lana pikeun abdi sadaya cenah loba panyakit wankul humma ilal Juhfah ya Allah pindahkeun we panyawat muriang Madinah maka Juhfah teh Juhfah apal Juhfah hiji tempat Juhfah teh nu paragi mikot makani teh geuningan mun jama ngambil mikot haji atau umroh anu jalur nanti mana ti orang Sam Mesir Maghribi ta eta mah ti Juhfah mun ti Madinah ti Bir Ali gitu kan Juhfah ya Allah panyakitna alihkeun we ka ditu tuh ka mana ka Gunung Juhfah ka daerah Juhfah cageurkeun Madinah mah kitu doa Rasul teh kitu pun santai baru muriang gitu kan orang Gunung Tanjung ya Allah muga nyageurkeun ieu budak muriangna malah
alungkeun ka Gunung Tanjung itu meureunnan gitu. Meureun gitu atau ka Galunggung atau gitu. Qalat Aisyah seorang Aisyah wa qadimna datang abdi sadaya hijrah ke mana? Al Madinah ka Madinah. Ketika permulaan abdi hijrah Madinah itu adalah auba'u ardillah. Tanah Allah nu paling loba balaina, tanah Allah nu paling loba panyakitna, tanah Allah nu paling loba wabahna. Pertama hijrah ke mana? Ke Madinah. Naon sababna loba wabah penyakit jorok asalna. Qolat cek Aisyah fakanat bukti non buthanu walungan buthan. Ari buthan teh wadil Madinah, hiji lembah nu aya di Madinah, aya sungeyan. Tah lembah buthan atau walungan buthan yajri najlan ngocorkeun kana cai nu robah. Henteu jernih, henteu seger. Oh, meureunnan ti dinya ayeuna wabah penyakit teh akibat saluran airna kotor. Asalna mah kitu. Madinah teh keur awal permulaan hijrah. Sungai Buthan pun ngalirna teh lain cai anu murni, tapi cai nu robah. Takni ma'an ajinan, cai anu naon? Anu robah. Tuh damang eta mah santri baru eta mah anu hijrah gering metak nu kamari dijelaskeun naon sababna ketika tawaful awal tegasna tawaf kudum atau tawaf naon tawaf haji tawaf ifadah atau tawaf umroh disunatkeun naon disunatkeun tilu putaran pertama mengincig jang lalaki tawaf eta sabab keur ningalikeun kekuatan muslimin ketika datang ke Mekah dianggap kafir Quraisy tuh orang Madinah nu garering gitu kan. Dan memang Abu Bakar, Sadi, Bilal, itu darama, muriang. Ngan Abu Bakar masuk gaduh tradisi ya. Wa kana Abu Bakrin idza akhadatul huma yaqulu. Abu Bakar di mana tumerak panas muriang ka anjeunna sok ngadau kieu ngalagu. Ya baharo jaju eta gitu kan. Kulum ri'in musabahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki nalihi. Tuturkan kurang itu menggering muriang. Cek Abu Bakar dia ger muriang, kulum ri'in setiap jama musabahun waktu subuh mah diucapkan good morning starter gitu kan. Naon? Selamat pagi, sobahul khair. Atawa musabahun teh naon? Musabahun teh di pasihan minuman waktu subuh. Biasa subuh-subuh ngopi biasa kan gitu. Isuk-isuk eta jalma teh di keluarga anak diucapkeun bagaimana kabarmu selamat pagi. Sobahul khair. Oh ieu kopina isuk-isuk eta teh. Gergering padahal teu sadar wal mautu adna min syiraki na'lihi. Maut itu lebih naon? Lebih dekat daripada tali sendal. Pi mauteun mah teh teu kedua kadongko geus lek di dieu kan bisa wae. Tali sendal pan dihanap. Maut itu lebih dekat daripada tali sendal. Nah di dieu maut bisa wae. Batuk ya misalnya gitu kan. Keluar peso, oh geningan, maot langsung didinya. Bisa wae kan. Jaman teh kudu naon nyokot tali sendal, diluhur keneh bisa naon. Bisa jadi aya pi maoteun pan bisa wae. Teu kudu jauh-jauh kana tali sendal. Keur ngabuburit teh upana biasa mun lebar mun bulan puasa mah naon. Usum layangan gitu kan bisa wae kan gitu. Ngabuburit gitu ailang layangan anu gelasan teh geuningan gitu kan gelasan bari ngebut teh geuning kulantaran segut seret langsung ngade kan teu sadar mana kieu biasa sadar-sadar teh geus ka ieu mah rek nyisiran bukan nyisiran rek nguntung kana sirahan gitu kan tuh ternyata mau tadi dia geuningan tah teu kudu kahanapnya ku tali gelasan kan bisa wae
Wal mautu adna min syiraqin ali. Padahal dina waktu subuh masih eta ngopi keneh jangan tadi teh. Eta ngopi keneh tadi ge. Hari anu Gus innalillahi. Aya nu kitu kan aya. Nya memang da hari maut mah kitu. Mentak lamun keur Abu Bakar keur teu damang sok kitu. Sok nyabar-nyabar ngahibur karep sorangan. Kullu mri'in musabahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraqin alihi. Abu Bakar eta mun panas muriang teh mun ketika nyebret-nyebretna. Tah lamun Jawahar Tauhid mah ketika orang gering gitu teh naon ucapkeun gitu. Kudu Allah teu bisa itu asma Allah keneh. Panyadakanana gitu. Istilah ahli tasawuf hu gitu. Ulah kuho ngaran setan eta mah. Komo dilagukeun mah. Komo dinaonkeun ulah eta mah ulah. Kitu lam keur gering teh gitu. Komo dinaonkeun di kos nyaraho wae. Kos nyaraho wae. Gitu. Gitu eta bari eling. Ulah ngaran setan. Komo dilagukeun mah ulah pisan gitu eta mah. Kos nyaraho wae, jiga nyaraho. Curiga. Wa kana Bilalun Bilal di mana dicabut muriangna ari Bilal mah anu waktu bade damang eta mah. Geus sakinten aya tadi Abu Bakar keur nyebret-nyebret nah ngalagu teh. Bilal mah lain geus gesek damang gitu. Anjeunna di mana dicabut teu damang naonna panasna geus rep-rep. Tah sok narikeun sorak bari nangis. Sok ngajerit gitu tah. Ngalagu ieu bahar naon? Bahar saka we lah. Bahar tawil deh. Oh, baca. Alalaita syi'ri hal abitan lailatan biwadin wa hauli khirun wa jalilun wa hal aridan yauman miyaha majinnatin wa hal yabduna li syamatun wa tafilu. Allah ingat laetah hayang teuing non sya'ri ka nyawa kami pulih kembali hayang teuing kami seperti biasa-biasa deui. Hal abitana lailatan apakah abdi bisa meuting dina malam ieu di hiji lembah anu mana di sekitar abdi teh aya jukut idhir jeung jalil bisa teu nya abdi damang kalawan damang anu seperti ti awal bisa meuting deui di hiji lembah hiji daerah sisi gunung eta nu loba jukut-jukut dari sehat cager mah masing di gunung ngeunah we ari keur geuring mah anger we make dina ruangan make AC gitu nu sapeutingna 500.000 lieur we anger keur geuring mah di rumah sakit sok tapi keur cager mah gitu kan ngampare di sawah ge jadi kan gitu. Sok, lamun naon, lamun re camping gitu kan, itu naon kan ngampar di kebon, sare teh, lagi sehat begitu. Apakah bisa kembali seperti itu? Cek Bilal. Wahal aridan ha abdi tiasa datang di dini hiji poe kacai nu aya di tanah Madinah, bisa teu nya. Nah dikarek bade pulih gitu. Wahal yabduna li syamatun wa tafilun apakah bisa tembong deui ka abdi? Bisa diningali gunung Topil jeung gunung Samah moalnya. Dah, eta bacaan Bilal. Kan hese ya mun diterapkeun ka urang mah sabab gunung Samah na gimana, gunung Topil na gimana. Mun Samah na Galunggung beuneuh Topil na Gunung Tanjung beuneuh. Henteu kudu etan gitu kan Abu Bakar tadi teh. Keur teu damang. Kitabus saumi ari eta kitab dina mertelakeun saum. Babu fadli saumi ari eta bab mertelakeun
padilah saum. Halaman 324. Wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah aidon lagi anna Rasulullah saesuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul asyamu ari saum junnatun eta jadi hahalang fala yarfus maka ulah asal pokona majima itu tapi kayak orang perang ayat 3 manana fala yarfus maka ulah krepas jalma ulah jima jalma wala yajhal jeung ulah ngalakonan kabodohan jalma wa ini mruun jeung lamun ngagelutan hiji jalma qatala tegasna ngagelutan jalma hu ka imruun au satama atawa nyarekan jalma hu ka imruun fal yakul tapek ngucap imruun kana lapat inni soimun inni saesuna abdi soimun eta nu saum marota ini kalawan 2 kali walladzi demidat nafsi anu ari jiwa kami biadihi eta tetep dina kakawasaan ladzi la khulufu fami soimi yakin ari bau cangkemna jalma nu puasa atyabu eta leuwih gede ganjaranana indallahi mungguh Allah min rihil miski tibatan ambeuna misik yatruku ninggalkeun itu si soim to'amahu kana dahareun si soim wa syarabahu jeung kana inumeun si soim wa syahwatahu jeung kana syahwat jimana itu si soim min ajli tina kusabab arah-arah kami asyamu ari saum li eta tetepikeun kami wa ana sareng ari kami ajzi eta nu bakal ngabales kami bihi kana itu siam wal hasanatu jeung ari hiji kaeradean bi asri amtaliha eta dibales ku 10 pirang-pirang pantarna hasanah. Bab mertelakeun padilah saum puasa. Ti Abi Hurairah Rasul ngadawuh kieu as-saum junnatun. Ari saum itu adalah hahalang atapi tameng. Saur Ibnul Arabi kieu pangna tameng tina naon meureun gitu kan junnatun aya putnut aya angka genep wikoyatun tegasna pangriksa wasutratun jeung tutup-tutup minal ma'asi tina pirang-pirang maksiat au minan nari atawa tina neraka. Jadi saum itu jadi tameng penghalang tina maksiat atawa penghalang tina neraka. Saur Ibnul Arabi kieu pangna saum jadi tameng jadi penghalang tina neraka sabab ari saum teh pan nyengker tina syahwat dahar syahwat minum syahwat jima syahwat ku ayeuna saum disengker sedengkeun kapan ari neraka teh dikepung ku syahwat huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat dikepungna surga mah ku perkara nu dipika ngewa dikepungna neraka mah ku perkara nu dipika hayang tuh jadi pangna saum jadi penghalang tina maksiat jadi penghalang tina neraka sabab saum itu kapan intina nahan syahwat sedangkan syahwat teh eta teh mangrupakeun pagerna neraka jadi ku ayeuna saum urang kapager tina neraka gitu maksud kulantaran keur saum falayarpus ulah ropas anjeun ngamanan ropas aya 3 hiji kalamul fahish caritaan goreng keur puasa tinggalkan nu kadua falayarpus teh naon jima ulah jima nu katilu falayarpus teh muqaddimah jima
walayajhal jeung ulah ngalakonan kabodohan jalma ulah berbuat konyol keur puasa teh migawe pagawean tina pagawean jalma-jalma nu barodo ngajorowok gitu kan dijorowokan lalaguan tataluan nyunut petasan meureun gitu sagala anu konyol-konyol we gitu nu konyol-konyol walayajhal wa ini mruun qatalahu au syatamahu mun aya seseorang anu puasa ternyata digelutan ku batur atau dicarekan ku batur diajak gelut gitu kan ditantang obrolkeun 2 kali atau 3 kali ngan dina hadis imam 2 kali inni soimun kunaon diomongkeunna ceuk sakawal ku letah ceuk sakawal ku hate ceuk sakawal ku letah jeung ku hate kumaha situasi dan kondisi eta mah mun aman tina disebut ria cukup na hate sabar sia teh nya kadiri sorangan sabar manehnya ieu puasa ieu sabar jadi teu dilayanan batur nu ngagelutan teu dilayan nyarekan teu dilayanan atau aku letah ini soimun punten mang abdi keur puasa ke sawalnya gitu ke sawal atau ke magrib abdi nuju saum mah nah gitu jadi kuletah lamun aman tina ria gitu kan kira-kira mata ria mah ku hate we supaya diri teu ngalawan sabar puasa daguan magrib atau daguan lebaran meureun gitu wallazi nafsi biadi demi dat Allah nu jiwa kami aya dina kakawasana la khuluqu pami shaim atyabu indallah min rihil miski yakin ari bau cangkemna jalma nu puasa itu lebih gede ganjaranna munggu Allah daripada minyak misik lamun dipake dina Jumatan gede ka cida ganjaranna tapi eleh ku bau jigong akibat mulut teu disikat bau ladang puasa lain bau ladang sare lain bau ladang dahar jengkol mat subuh lain mentak makruh hukumna nyikat gigi tos lohor ka ditu ti mameh lohor mah teu naon eta teh Kang kumaha mun diodolan rek diodolan teh diodolan gitu ai diodolan ai mata kadahar mah jadi batal suganti teu ngange odol rek ngange odol sebelum duhur mah makruh teu naon sabada duhur mah makruh pan eta Kang awe odol mah karasa nyari karasa mah nya batal da sanajan teu diodolan ari karasa nginum cai mah anger we ente ge naon batal gitu teu jadi masalah naon mah masalah diodolan jeung teu mah gitu teu bedana ngan beda ai diodolan rawan pisan kamu karasana dan apel amis tapi yang penting teu aya datiahna we tapak mah teu naon jadi seger teu naon tapi lamun karasa jadi batal karasa kana ti koro mentak aya tapak aya datiah beda aya tapak aya datiah beda jiga anjeun pan kayak keur salat teu meunang barang daharnya teu meunang tuluy urang teh metis suhah lada salat we saha teh salatna sah da lada eta mah tapak tapi lamun ladana nyelapna huntu aya cengek kitu sikina aya 10 mah batal eta mah barang dahar eta mah ibarat kitu nya ibarat kitu jadi aya tapak aya datiah gitu kan beda. Jadi ngamanan atyabu indallah teh kitu hadirin teh. Atyabu indallah. Seueur penafsiran atyabu indallah tapi di antawis nu dipilih mah eta we. Bahwa ngangge minyak misik nalika keur Jumatan sunah kacida alus kacida tapi eleh kunaon ku bau cangkemna jalma anu puasa. Bauna ladang puasana lain bau ladang sarena gitu. Lain bau ladang jengkolna bau ladang ngadahar jengkol janari mah sikat we teh nyiksa batur eta mah kitu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu jalma nu puasa ninggalkeun dahar minum jeung syahwat jimakna min ajli tina ku sabab arah-arah karidoan kami sar Allah itu asyamu li wa ana ajzi bihi ari puasa teh jang kami nu langsung ngabalesna ge
puasa ka Allahnya, da salat ge ka Allah, zakat ka Allah, haji ka Allah, nah make puasa wungkul eta teh penafsiran dugi ka aya 10na loba teuing nya. Ngamanaan Asia muli teh maksudna puasa teh eta jang kami diantawisna manana ke hiji bahwa saum mah teu aya ria, teu aya jalan anu babari pikeun ria. Saum beda jeung ibadah sejen. Saum mah hese riana, bisa ria teh lamun diobrolkeun. Da jama puasa jeung teu puasa mah teu katingali. Bisa puasa teh Kang? Puasa. Oh. Karena kanyawan puasa. Sakitu ditanya mah, ieu teh puasa henteu, puasa henteu. Beda jeung salat mah katingali gidigna. Beda jeung zakat mah. Katingali naon ngabagikeun kuponna pan kitu. Nya. Beda jeung haji mah katingali tuh walimatus safarna ge diabringkeun. Saum mata ku ana asyam li eta. Saum teh jang kami bawa heseria gitu. Ai teh diobrolkeun mah. Nu kadua ngamanana kieu. Maksud asyam li teh wungkul Allah nu terang ukuran ganjaran ti kelan saum. Naon cenah? Mung Allah wungkul Allah nu terang kana ganjaran tina ti kelan saum. Kapan ari tikelan ganjaran nu sejenna bisa kaprediksi ku manusia. Mana anu aya hiji banding hiji nya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin hiji banding hiji aya hiji banding 2 aya na Quran naon geuning aya. Marrota ini aya hiji banding 2 aya hiji banding 10 mangja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha aya hiji banding 700 masalul ladzina yunfikuna non nu kaditu teh kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah hiji banding 700 aya katili keprediksi eta. Wah si mah hebat amal hiji banding 2 banding 10 banding 70 banding 700 saum mah hese diprediksi. Eta mana asyam li wa ana ajzibi. Bahwa wungkul Allah nu terang ukuran ganjaran jeung tikelanana. Ari ibadah nu sejen mah kanyat kanyahoan gitu. Kapan saum mah sebagian daripada sabar. Sedangkan pahala sabar teu kahitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa pasina dicumponan. Innama yuwaffas sabiruna pirang-pirang jam nu sabar ajrahum buruhanana ganjaranana bighairi hisab kalawan tanpa bisa dihitung. Pahala ladang sabar itu bisa dihitung. Sedangkan saum teh sebagian daripada sabar. Sabar naon? Sabar nahan haus, sabar nahan lapar, sabar. Jadi kulantan sabar maka pahala sabar kapan teu kaprediksi. Mana katilu pangna disebut naon asyam li teh kieu. Maksudna mah puasa teh mangrupakeun amal ibadah nu paling dipika cinta mungguh kami. Bisa ngamanan gitu. Kaopat ieu mah peda we idopatna li tasrif atau li ta'zim. Peda asaum li pikeun kami eta bandingku ngagungkeun. Da salat ge jang Allah karena Allah gitu kan. Mangpaatna mah jang urang gitu. Rek salat zakat ge sami eta teh kitu. Tapi aya li eta mah li tasrif idopatna teh. Didopatna jiga kieu Baitullah. Nya bait bangunan Allah, bumi Allah Ka'bah disebut Baitullah. Jadi agung. Mun baitun nunggul mah biasa-biasa. Eta sa bumi ecen. Wah, biasa-biasa. Ieu bumi Allah. Wah, pada jadi ruas gitu. Aya beda. Saum ge li. Oh, aya Allahan didinya. Berarti bari ku agung-agungna, ngagungkeun we kana saum. Nu ka sabaraha? Ka genep gitu.
ari maksud asyamu li teh kieu ari puasa teh sugih tegasna teu butuh tina dahar jeung nginum. Sedangkan teu butuh dahar jeung nginum teh adalah sifat Allah. Nah, gitu. Ari Allah butuh dahar, henteu butuh nginum, henteu puasa. Tong dahar tong nginum. Berarti asyamuli wa ana ajziwi maksudna adalah dina puasa sugih teu mika butuh bahkan ulah dahar nginum. Sedangkan teu dahar teu nginum teh sifat Allah. Genep. Nomor ke-7 itu. Nomor ke-5 itu tadi. Ke-5 enak kagenep sami manana sugih tina dahar nginum dinisbatkeun kana sifat malaikat. Saum itu asyamuli maksudna saum jang kami maksudna mah kieu ari saum teh pan teu butuh dahar teu butuh nginum bahkan ulah. Sedengkeun teu dahar teu nginum teh sapari sifat malaikat. Malaikat mah teu dahar teu nginum. Tuh malaikat dahar heula mah kudu masak heula beureuh ek nyatetkeun amal soleh teh teu kaburu da masak hege suluhna pareum misalna maneh liweuh deui wae barabe kok malaikat bisa disuap mah beureuh wah dibere syahwat teh malaikat teh begieun we duit malaikat riweuh eta rek nyabut nyawa kitu wali kota ceuk wali kota entong malaikat ya 2 miliar RT heula we jeung hansip tuh riweuh pan syahwat. Teu butuh dahar, teu butuh nginum. Itu kan sifat malaikat. Nomor ke-8 gitu. Bahwa ari puasa mah tara dipake ibadah pikeun salian ti Allah. Henteu dipake ibadah pikeun salian ti Allah. Beda jeung salat, beda jeung sedekah gitu kan. Aya jalma sedekah dipakai nyembahan lianti Allah aya init ka gunung neangan rungkun awi neangan tangkal anu lindang nu badag aya naon di dinya sasajennya ku jalan sedekah mah aya tah jalma nyembah lianti Allah ku jalan sedekah aya jalma nu nyembah ka Allah ku jalan aya teh jalma nu nyembah ka salianti Allah ku jalan puasa biasanya kudu kesesajen padahal sasajen teh itu adalah singkatan sesakeun jang nu sejen gitu yang naon yang akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula akhirat itu lebih baik daripada dunia sesakeun jang nu sejen jang akhirat mun harta teh dunia teh sisihkeun jang akhirat sasajen sesakeun jang nu sejen tah jalma nyembah ka salian ti Allah aya kalana ku sedekah mah bisa ku saoman teu aya ngamanan kitu timbul pertanyaan aya cenah ibadah ka bintang geuningan. Hek di puasaan gitu kan. Eta mah sabenerna henteu nekadkeun bintang jadi pangeran eta mah sabenerna henteu. Nomor ke-8. Sakabeh ibadah bisa dipake mayar kadoliman kecuali puasa cenah gitu. Mun urang pernah ngadolim gitu pernah boga dosa teu kabayar di akhirat ku salat ku sedekah ku puasa mah moal walaupun eta teh masih diperdebatkeun teh keneh ku ulama di puasa mah eta mah utuh we jang manehna eta mah di moal dikorteng eta mah gitu mun sia loba tagihan ge dipake mayar mah tina salatna tina sedekahna tina silaturahmina muruluk teh tina saumna mah moal tapi di sapali hadis mah da saumna ge anger bisa jadi dicokotan. Din hadis bangkrut teh gini. Cek Rasul teh. Apal teu jalma nu bangkrut? Allah sareng Rasul langkung uninga saur para sahabat. Ieu jalma nu bangkrut teh kieu jalma di duryana lahu salatun wa zakatun wa siyamun. Man kitu jalma nu sok salat, zakat, saum, haji. Ngan hanya kal qad qatala hadza ngabunuh si anu. Wasata mahada nyarekan si anu wa qatalaha wa daraba hadza neugel si anu wa akhadha mala hadza ngambil harta si anu nu akhirna dicokot kahadianana dipake mayar biak kahadianana nu nagih loba keneh kagorengan batu dikamanehnakeun tah dina hadis eta saum dikorteng jadi diperdebatkeun keneh ieu alasan nomor ka-8 masa benerna pada sakabeh ibadah bisa dipake mayar kadoliman kajaba saum masih keneh bisa didebat eta ku sapalih ulama.
Ka 10 mah maksud asyam li wa ana ajzi bihi teh bahwa saomah teu dohir. Teu dohir gitu. Sedangkan wal kagigir di kana hadis di wal hasanat bi asyri amsalha ari kahadean mah 10 pantarna. Cik berarti cenderung kana mana ieu ngamanan hadis asyamu li wa ana ajzi bihi. Cenderung kana nomor 2 nya. Cenderung kana nomor 2 sok. Asyamu li wa ana ajzi bihi biar dibahas aya 10. Tapi kapayuna hadis teh ari kahadean mah hiji banding 10. Oh iya teh jangan manaan berarti ibadah nu sejen salianti saomah normalna hiji banding 10. Puasa mah tidak terhingga. Mentak bahasana asyam li wa ana ajzi bi cocok kana mana nomor sabaraha? Nomor 2 naon teh? Wungkul Allah nu terang ukuran ganyaran sareng tikelanana. Allah unggul ari naon? Ari nu sejen mah kadang-kadang kauninga tikelanana. Contoh bocoran ti Allah. Wal hasanatu bi asri amsalha kadehan hiji kadehan nu sejen hiji banding 10 dibocorkan ku Allah. Saom teu. Da saom sebagian daripada sabar. Sedangkan sabar innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hiji deui. Halaman 302 opat an Umar bin Khattab katampi ti Umar bin Khattab radhiyallahu mugami karido sallallahu Allah anhu ti Umar amin. Qala ngadawu Umar manari sajal ma ya fadzu eta nu apal man ari saha yahfadzu eta apal man hadisan kana hiji hadis anin nabi ti nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati dina masalah fitnah. Qala ngadawu sa Hudzaifah ana ari kami sami itu eta nguping kami hu ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bari ngucap Nabi fitnatur rajuli ari fitnah na hiji lalaki fi ahlihi di keluargana rajul wa malihi jeung dina harta rajul wa jarihi jeung di tetangga rajul tukaffiru eta ngiparatan ha kana fitnah non as-salatu salat wasyamu jeung saum was-shadaqatu jeung sedekah. Ti Umar bin Khattab naros ka para sahabat saha di antara kalian nu hafal hiji hadis we ti Rasul anu nerangkeun tentang fitnah. Panjang hadis nanti itu sebenarnya mangan ieu mah disingkat we. Nya di dinya aya Hudzaifah bin Yaman uning ngacek Hudzaifah bin Yaman ana samitu kami uninga sabari Hudzaifah bin Yaman orang istimewa kepercayaan Rasul jadi rahasia-rahasia Rasul aya di Hudzaifah bin Yaman bahkan catatan-catatan orang munafikin di Madinah teh aya di Hudzaifah bin Yaman si anu orang munafik teh taterangan kartu nanti Hudzaifah bin Yaman bocoran ti Rasul ngan teu kenging di wartos-wartos. Entak Umar bin Khattab mah kitu. Ka Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah sawe sih di Madinah teh urang munafik teh. Wah, moal cek Hudzaifah. Nyalira we anjeun terang. Sanes kitu, ari kuring asup teh kana daftaran eta cenah kitu. Kasieuna Umar bin Khattab we kitu. Wah, anjeun mah aman teu gitu. Mentak kacarioskeun upami di Madinah aya nu maot Umar bin Khattab sok telat ka masjid teh. Naong heula Hudzaifah bin Yaman ka masjid aman berarti mayit baik-baik mayit soleh eta gitu. Tapi ketika aya maot aya nu maot di Madinah Hudzaifah bin Yaman aya di Madinah teu ka mana-mana teu nyaba tapi kunaon teu nyolatan berarti orang munafikin teh tara Umar bin Khattab besok itu terang rahasia-rahasia Rasul teh Hudzaifah bin Yaman minta saur Umar bin Khattab saha di antara kalian nu terang hiji hadis tentang fitnah cek Hudzaifah kami pernah nguping kieu di antawisna tentang fitnah teh saur Rasul ari fitnah na hiji lalaki kariweuh na hiji lalaki di keluarga urusan rumah tangga ayyatia bisababihim bigoiri jaijin naon we kitu kewajiban apakah kurang dicumponan gitu kan itu kan jadi riweuh ngurus anak ngurus pamajikan
Nu akhirna ibadah teh kurang pul da loba kaganggu fitnah eta teh. Ecen teh getol keur bujangan mah kawin wae nama motul ilmi bipadaiha, mot ilmu kacapet ku ping-ping dua. Eta berarti ku kawin teh jadi fitnah, teh jadi kariweuh. Kariweuh ku keluarga eta mah. Hege boga anak, wah makin sibuk deui wae. Riweuh ngurus harta, daharita mah masih keneh beuki ka masjid. Aya kulantaran geus hektaran. Rada telat wae ka masjid teh. Mimitina meureun masbok. Kadituna mun parid. Kadituna deui di imah. Kadituna mah akhir waktu. Kadituna mah jadi kodo we pan kitu kadang-kadang semakin loba hartana teh. Jadi fitnah teh hartana teh eta. Wa jarihi tatanggana. Kadang kanyerian ku tatangga, kadang nyerikeun ka tatangga. Kadang milaraan ka tatangga. Eta fitnah-fitnah seseorang di lingkungan keluarga, harta jeung tetangga itu bisa dikiparatan, ditambalan kekurangan eta hiji ku salat, dua ku puasa, tilu ku sodako. Sing loba we salat geus puguh wajibna salat sunat, sing loba we puasa, sing loba we sodakohna. Kekurangan-kekurangan tadi dina urusan rumah tangga, urusan tadi rada malaweung ibadah karena sibuk ngurus dunia, eta teh bisa dikiparatan ku tilu perkara di antawisna ku jalan saum. Mentak saum itu adalah kiparat dosa. Babu qoliz zur fi saumi wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi afana bima alamtana alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qurabati lana fi dinina bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi wa antarzuqanal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan. Mugi Gusti ngarizqian kajambaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.